Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji mujibil gusli anu tetep ieu pasal dina mertelakeun ngawajibkeun adus. Wahwa sareng ari itu guslu bipathil gin kalawan dipatahkeun gina wa dhomiha sareng didomahkeun gina lugotan cek lugot eta sayalanul ma'i ngocorkeun cai ala syai'i kana hiji perkara mutlakon kalawan mutlak. Wal pathu sareng ari patah gin eta asharu leuwih masyhur kama sapertikeun perkara qala ngadauhu kana itu ma saha an-Nawawi Imam Nawawi fi tahdibi dina kitab at-tahdib walakinil fuqaha'u sareng tatapina ari ulama fikih au aksaruhum atawa pangseueurna itu fuqaha eta innama tastamilu pastina make itu fuqahahu kana itu guslu bidomi kalawan didomahkeun wasar'an sareng ari ngaran guslu ceuk syara eta sayalanuhu ngocorkeunana itu main ala jami'il badani kana sakabeh awak ma'an niati sarta make niat. Wal gislu sareng lapad al gislu bil kasri kalawan dikasrahkeun gin eta ma perkara yugisalu anu dikumbah bihi kalawan itu manaon arrosu sirah minahwi sidrin nyatana tina saumpamana pabagan kelor wahid min sareng daun salam waladi sareng ari anu yujibu anu ngawajibkeun itu ladi algusla kana adus eta sitatu asya'a aya genep pirang-pirang perkara minha eta tetep tina itu sitah salah satun ari anu tilu tastariku rerejengan halna rerejengan pihak dina itu salasa saha ari jalu pirang-pirang lalaki wanisa sareng pirang-pirang istri ma'an halna bareng wahia sareng ari itu salasa ail awalu tegesna ail ula tegesna anu kahiji eta iltiqo hitana ini tepungna hitan dua biidkholil hasapati ku gasupkeunana hasapah walau bila qasdin sanajan kabuktosan itu idkhol eta kalawan tengah maksud au kana atawa kabuktosan naon adzakaru dzakarna eta asala anu kempreng au goero muntasirin atawa anu henteu mangkreng au qadriha atawa kana ukuranana itu hasapah min maktu'iha tina tempat ditek-tekna itu hasapah parjan kana parji minim ro'atin anu tetep ti istri walau maitatan sanajan kabuktosan itu imro'ah eta maot au kana atawa kabuktosan eta ala dakari tetep kana dakarna ala dakari tetep kana dakarna naon khorqotun lamak malpupatun anu ditilepkeun itu khorqoh walau goli dotan sanajan kabuktosan itu khorqoh eta anu kannel liqauli sallallahu alaihi wasallam idal taqo di mana-mana tepung naon al khitanani hitan dua pakod wajaba mangka nyata wajib naon al guslu adus ai wa illam yunzil sanajan henteu kaluar mani itu jalma rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha muslimun Imam Muslim wa amal ahbaru sareng anapun ari pirang-pirang hadis adzallatu anu nuduhkeun itu ahbar ala tibaril inzali kana ngitung-ngitung kaluar mani kakhobarin sapertikeun hadis innamal ma'u minal ma'i lapad innamal ma'u minal ma'i innamal ma'u pastina ari wajib adus eta minal ma'i tetep tina bijil mani pamanesu khotun mangka eta adu dinasah ieu khobar wa ajaba sareng ngajawab saha Ibnu Abbas bi anna ma'nahu kana sanyana maknana ieu khobar eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta layajibu henteu wajib naon al guslu adus bil ihtilami ku ngimpi jima
ila ayan zala angin lamun keluar mani ieu jalma. Wa dzikrul khitanaini sareng ari nyaritakeun hitan dua eta jaryun ngaberjalankeun alal ghalibi kana anu biasa. Palau adkhala mangka lamun ngasupkeun jalma hasapatahu kana hasapahna jalma au qadaraha atawa kana ukuranana itu hasapah min maktuiha dina tempat diteukteukna itu hasapah fi farajin dina paraji bahimatin pi paraji bahimatin dina paraji sato au fi duburin atawa dina dubur kana mangka kabuktosan naon al hukmu hukum eta kadzalika nya kitu sapertikeun idkhol li annahu karana saenyana itu idkhol eta jimaun jima fi farjin dina paraji. Walaisa sareng sanes naon al muradu anu dimaksud bil tiko il hitanaini ku tepung hitan dua eta indima mahuma kumpulna itu hitanain li adami ijabihi karena henteu ngawajibkeunana itu indimam al gusla kana adus bil ijma'i karena ijma'na ulama. Bal tuhadi balik tak meneran anjen huma kana itu hitanayan yukolu dicaritakeun naon iltaqo tepung naon alparisani jalma anu tutumpakan kana kuda saha alfarisani jalma anu tumpak kuda ida tuhadia di mana-mana malebahan itu parisani wa ilam yan doma sanajan henteu kumpul itu parisani wa dzalika sareng ari itu iltiko eta innama yahsulu pastina hasil itu iltiko bi idkholil hasapati ku ngasupkeun hasapah bil parji dina parji idil khitanu karena ari hitan eta mahalul qat'i tempatna diteukteuk pil khitani dina waktu dihitan wa khitanul mar'ati sareng ari hitana awewe eta pokok makhrajil bauli tetep dina saluhureun tempat kaluarna cai kiih wa makhrajil bauli wa makhrajul bauli sareng ari tempat kaluarna cai kiih eta pokok madkholid dzakari tetep saluhureun tempat asupna dzakar. Walau aulaja sareng lamun ngasupkeun hasapah naon hayawanun hayawan kirdan kana hasapahna monyet au goe rohu atawa kana salianti itu kirdan fi adami dina parji na bangsa anak Adam wala hasapata sareng teu aya hasapah eta maujud lahu kana itu kirdan fahal yu'tabaru mangka naha diitung-itung naon ilaju kuli dzakarihi ngasupkeun sakabeh dakarna itu kirdan au ilaju qadri hasapati mu'tadilatin atawa ngasupkeun kana ukuran hasapah anu meujeuhna. Qala ngadauh saha al imamu imam haromain fihi eta tetep dina ngajawab itu hal nadrun ari pikiraneun maukulun anu dipasrahkeun itu nadrun ila ro'yil faqihi kana pendapatna ahli fikih intaha paragat itu kaul imam haromain. Wayan bagi sareng penting naon i'timadusani tatagenan kana kaul anu kadua wayajnabu sareng junub saha sobiyun budak wa majnunun sareng jalma anu gelo aulaja anu ngasupkeun itu sobi sareng majnun au ulija atawa dijima saha fihima itu sobi sareng majnun wayajibu sareng wajib alaihima ka itu sobi sareng majnun naon al guslu adus ba'dal kamali dina sabada sampurna na tegesna baleg sareng cager wasoha sareng sah itu guslu min mumayyijin ti jalma anu hideng
wa yujzi'u sareng nyukupkeun itu gusluhu ka itu mumayyiz wa yu'maru sareng diparentah itu mumayyiz bihi kana itu guslu kal wudu'i sapertikeun wudu wa ilajul hunsa sareng ari ngasupkeun hasapahna hunsa wanu wa ma sareng jalma dunal hasapati wa ma sareng jalma dunal hasapati anu teu aya hasapah eta ba asaro henteu aya tapak eta maujud lahu kana itu ilaj pil gusli dina adus wa amal wudu sareng anapun ari wudu payajibu mangka eta wajib itu wudu alal mulaji ka jalma anu dijima sahafihi itu al bin naj'i ku sabab nyabut min duburihi tina duburna itu mulaj wa min kubulil unsa sareng tina kubulna istri wa ilajul hasapati sareng ari ngasupkeunana hasapah bil haili kalawan make hahalang eta jarin ngaberjarankeun itu ilaj bisa iril ahkami dina sakakarina pirang-pirang hukum kaibsa disaumi sapertikeun ruksakna puasa wal haji sareng munggah haji wa yukhayyaru sareng dititah milih saha alhunsa wanu bainal wudui antara wudu wal gusli sareng adus bi ilajihi ku ngasupkeunana itu hunsa fi duburi dakarin dina dubur lalaki lamania anu henteu aya nyegah eta maujud pinak ditina batal wudu bilam sihi ku antel kulitna itu hunsa au fi duburil hunsa atawa ku ngasupkeunana wanu kana dubur wanu sejen au laja anu ngasupkeun itu hunsa dzakarohu kana dzakarna itu hunsa pi kubulil muliji dina kubul hunsa anu ngasupkeun dakar li annahu karna sanyana itu hunsa eta imma junubun pada ugah anu junub bitakdiri duku rotihi ku ngira-ngirakeun sifat lalaki na itu hunsa pihima dina itu dua suroh atau dua gambaran au unu satihi atau dina ngira-ngirakeun sifat awewe na itu hunsa wadukurotil akhori sareng ngira-ngirakeun sifat lalaki anu sejen pisaniati dina suroh anu kadua au muhdisun atawa anu hadas bitakdiri unusatihi kalawan ngira-ngirakeun sifat awewe na itu hunsa bihima dina dua suroh ma'a unusatin sarta ngira-ngirakeun sifat awewe na hunsa ma'a unusatil akhori sarta ngira-ngirakeun sifat awewe na hunsa anu sejen bisa niati dina suroh anu kadua payu khoyyaru tuluy dititah milih itu hunsa bainahuma antara itu wudu sareng guslu kama sapertikeun perkara sayati anu tereh datang itu ma piman di jalma istabaha anu saliru alaihi ka itu man naon almani cai mani bigoerihi ku salianti itu mani wakada sareng nyakitu sapertikeun hunsa yukhayyaru dititah milih saha adzakaru lalaki ida aulaja di mana-mana ngasupkeun itu zakar al hunsa kawanu fi duburihi dina duburna itu hunsa walamania sareng teu aya anu nyegah eta maujud minan naqdi tina batal wudu kama sapertikeun perkara huwa ari itu ma eta muqtadul kalami saykhaini anu dipastikeun ku kalamna Imam Rafi'i sareng Imam Nawawi pi babil wudu'i dina bab wudu amma ilajuhu anapun ari ngasupkeunana itu hunsa pi kubulil hunsa dina kubulna hunsa anu sejen au fi duburihi atawa dina duburna hunsa walam yulij sareng teu ngasupkeun saha al akharu hunsa anu sejen fi kubulihi dina kubulna itu hunsa fala yujibu mangka eta henteu ngawajibkeun itu ilaj alaihi ka itu hunsa saean kana naon-naon
walau laja sareng lamun ngasupkeun saha rajulun lalaki fi kubulil hunsa dina kubul na wanu fala yajibu mangka teu wajib alaihima ka itu rajul sareng hunsa naon guslun adus wala wudu'a sareng teu wajib wudu eta maujud lihtimalin karena narima pantesna annahu sanyana itu hunsa eta rajulun lalaki fa in aulaja mangka lamun ngasupkeun saha dalikal hunsa itu wanu fi wadihin dina parji hunsa anu pertela sifatna akhoro anu sejen itu wadih ajnaba mangka junub itu dalikal hunsa yakinan kalawan yakin wahdahu hal naungkul itu dalikal hunsa li anahu karana sanyana itu dalik eta jama'a anu ngajima itu dalik au jumi'a atawa dijima itu dalik bihilapil akhoroeni kalawan perbeda hunsa anu sejen dua la jinabatan teu aya junub eta maujud alaihima ka itu akhoroeni wa ahdasa sareng hadas saha alwadihu hunsa anu jelas sifatna al akhoru anu sejen itu wadih bin naj'i kunyabut dakar minhu ti itu wadih amma ida aulaja anapon di mana-mana ngasupkeun saha al hunsa wanu fir rajuli dina dubur lalaki al muliji anu ngasupkeun dakar itu rajul kana kubul hunsa fa inna kulan mangka sanyana saban-saban sahiji min humati itu rajul sareng hunsa eta nabu junub itu kulan waman sareng ari sahabai jalma eta aulaja samang-samang sangasupkeun itu man ahada dakaroehi kana salah sahiji dakar duana itu man ajnaba mangka junub itu man ingkana lamun kabuktosan itu man eta ya buluki itu man bihi kalawan itu ahad wahdahu hal naungkul itu ahad wala asaro sareng teu aya tapak eta maujud lil akhori pikeun anu sejen pinak di toharoti dina batalna susuci idalam yakun di mana-mana henteu kabuktosan itu akhor eta ala sunnanihi netepan kana adatna itu ahad paing kana mangka lamun kabuktosan itu akhor eta ala sunanihi netepan kana adatna itu ahad au kana atawa kabuktosan itu man eta ya buluki itu man bikulin kusaban-saban sahiji min humatina itu dakaroen awalaya bulu atawa henteu kiih itu man biwahidin ku dakar anu hiji min humatina itu dakaroen au kana atawa kabuktosan naon al insidadu katutupan naon al insidadu katutupan eta aridon anu anyar-anyaran ajnaba mangka junub itu man bikulin kusaban-saban sahiji min humatina itu dzakaroen wasaniyatu wallahu alam bisawab.